jeung moal ngahirkeun saha Allah Gusti Allah nafsan ka awak-awakan urangnya awak-awakan betul dikelalakeun awak-awakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Apa? So dimimitin apa? Sihan babi cuma beda duit balas so. Dimimiti so tadi. Oh, wajib naon? Oh, pamit berarti asik deui. Diajar we sebenarnya. Bukan orang diajar we apa? Lebar cenah. Gitu. Pastina gua beli kontanan so. Sakatala. Itu. Cek Gusti Allah kieu walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malu. Ini mah bisa kita atau walia bisa puta bisa puja kan walibnya ta'malun. Walan yuakhiro menawasi dunya walan yuakhiro jeung moal ngahirkeun saha Allah Gusti Allah nafsan ka awak-awakan idza jaa di mana-mana datang naon ajaluha ajalna itu si awak-awakan jalan nafsan tidak wallahu sareng ari Gusti Allah eta khabirun anu ngawaspada bima kana perkara tak maluna anu geus digarawe marahna. Gusti Allah mah sanajan perkara can dilaksanakeun ku urang Allah mah tos maha uning. Tak urang hayang naon teh terus salamana di pantau ku Allah, urang ngarasakeun urang dipantau ku Allah satiasa urang teh kudu ngarasakeun diri urang detik di hadapan Allah. Nah sababna Allah mah maha sagalanya. Urang mah teu bogana naon. Pasti insya Allah urang bakal madep ka Gusti Allah. Dipantau Gusti Allah urang mah lain ya. Urang mah lain jalma ayeuna. Ngarasakeun dipantau ku Gusti Allah teh nya. Hayang dipantau ku Gusti Allah teh dina nalika urang kabingungan. Ya Allah. Nah, saya teh Gusti Allah nya. Dina kabingungan naon dina nalika teu duit Allah lobana. Ya Allah, abis naon tukang duha, tukang tahajud, tukang naon-naon dilaksanakeun. Nah, dikir-kir teh kahirupan teh. Dina nalika loba duit mah asa teh dipantau ku Gusti Allah. Bablas. Ngomong aya ayeuna ibu dina dunia politik ibu nya eta mah ada keayaan anu ngarti jeung nu teu ngarti ningali duit mah ibu popea teh dilatrakeun heula dan ningali duit baduit teh kita haram cek aturan nya cek aturan Islam itu teh haram gituan teh paduli popea dilatrakeun eta teh kiai sebagai kiai anjing ngaloba mata kalau menjelaskan pakai sih jadi gana naon karena politik ayeuna sadu jelema kudu naon kudu alus. Mun sababna beda hukum Islam jeung hukum naon kudu beda. Anu srendeng kali itu srendeng kali heuh aya dengan ustad mah nya ustad srendeng kanu jadi naon anu jadi DPR srendeng kanu jadi bupati srendeng kanu jadi lurah hayang naon eta ustad udah duit aja si ayam musuh ibu tuh ibu pengajian sih mak ngajak duit ibu usah itu yang naon bu jalan pe siun kami ayo beneran siun siun cerobong we padahal mana dari pantau Gusti Allah. Ini musim buat wasawan.
duit. Sebentar duit. Bohong. Kemari gini kan. Kosong itu. Kalau ibu kamu kayak gitu, kamu itu. Itu podoi. Ayo. Dah ibu. Dunia politik ayo nama bagaikan naon ranjau yang akan menggulingkan kita pada neraka. Aduh bahasa Indonesia. Politik ayo nama sebagai ranjau yang akan menggulingkan kita pada neraka. Cuma bangga, buka salaki asupna politik. Tentunya kasus politik dia nggak menilai kok banyak orang tapi tuh orang kan banyak orang itu kalau bahkan gitu jadi bereskan baca jadi karena apa dari korupsi gimana korupsi itu tabunya cek Gusti Allah cenanya ibadah teh kudu keuli kapan itu Gusti Allah wala yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha Allahu qabilu bimata kita ngerti bu lu ngerti sih jujur ibu Allah menemani ngarang tapi jadi ngarit apa itu ngerti itu apa Gusti Allah mah terang qabilu bimata nama anjir apa itu apa yang kita ibu apa teh bu? Apa bohong. Baca kan? Aduh, ceritanya duduk kami kemari di kampung. Halo, Akbar. Ibu, kayak ngaran maut. Maut kurang ke apa? Bakal musuh maut itu. Kurang nomor sabri ibu terang tuh kan mesti Allah kan terang mah gitu oke lu gimana hiji deui tah beres ini mah beres ini